Ini kumpatna ketai je deui. Ya sok, soalkan dilihatna. Nuhun pancip. Oi. Cang. Ya motor lo bacang. Parkirna ya teu bener, Cang. Jual wae, Cang. Ceng. Urang bukan ngarantam. Ngaranna Ahmad Sekuceng. Ulah dijual tam. Keteh urang bakal dipotong ku dunungan. Mending beresan tam. Kami mulai gawe orang ngahurungkeun seuneut heula. Naheur cai Pak Haji teh nitah ngoret. Ngomong nama aya 200 bata geuning kenyataan mah aya apa hetarna arek kumaha ngagaweanana aik parat seberat tahun mun kitu mah meureunnan bang neangkeun batur tah kumaha tah urang neangan batur sorangan gitu sugan aya sebon keek diteang ka ditu sugan aya tinggalkeun heula neang sebot sugan aya di kebon di baju heula yo. Amen teu panas teuing sugana rada bodas-bodas moesan rada panasan wae jadi hidang deui bot kunyuk bot Oh, Ahmad Sekuceng. Asugan teh Sekuteng. Ayo tuh, Mad. Uang beresan. Jing berat, Mad. Ahmad Sekuceng. Bantuan Atam, cicing wae. Oh, aku dibantuan. Siap. Butuh bantuan? Bantuan, Mat. Tah ieu tah. Dekok bari pang ieu neangkeun batu, neangan batu. Oh, heukeun. Ganjal. Berat. Ai mane Ahmad gede-gede teuing nu leutik eta mah badag mah jiga rekomendasi. Nu leutik nu sedang. Oh, nu leutik. Kayak urang neangan heula. Segede kieu mahi. Kieu tam mahi. Anjing, ai Sekuceng teu matut nu sedang. Nu kieu mah paranti ieu main congklak. Ieu cepengan motor urang nu neangan we. Sok atuh. Kamana si Bro teh? Tadi masa ningali di hawu. Tapi eueuh. Kamana nya si kunyuk teh? Kunyuk Bro teh. Pak Haji neneangan. Tah ngarit cenah. Tah nu kieu Sekuceng nu kieu we, pae ngaganjel. Geus kieu. Anjing Sekuceng kalau ka ditu ka dieu. Baeud ha. Jika nu baeud Kan mau ieu heula. anjing, ngeceret ka urang. Masa ditukeun teh da. Di kumaha tugas? Kan juga parkiran. Parkirkeun teh jadi berat ieu mah. Dikunci leher mah. Henteu ngan berat toreang. Kan bayar hiji we mah. Juah ka ditu lah. Gitu.
Wih, bergetar. Halo Dan. Oh gitu. Ya siap Dan. Siap laksanakan. Oke. Bantuan Si Tam. kucing mana ih. Asep. Anjing. Anjing berat si kucing kunyuk. Anjing goblok. Kucing anjing sabar kilo mana 50. tugas euy. Tugas naon? Komandan biar nelpon. Ilah kewe dihitung apa dulu nak? Cang, dia komandan nelpon. Kita berdua ditugaskan ke Kalimantan. Kayak tuh. Meureun duka. Siap lah. Ya. Cang, salah daguan heuh. Kuat hayang ngompol heula. Heuh Nam. Lah di dieu meureun aman moal saha. Cang jaganya bisa anu ngintip oh. Siap. Hansip kadang ngompol di dia kurang digawean gerak penta rokok yang kopina gerak tong ngompol di dia kamu dek ngompol di dia minta kopi yang rokok Alah. Suara tongeret bapana. Henteu bah. Abi mah teu ngompol di dieu, moal jadi bah. Nya, ieu aya kopi jeung rokok mah bah. nyasok selapkan dirinya tuna Nya bah. Ieu ku abi ditunda diselapkeun. Rokok jeung kopina yo. nuhun Pak Hansip. Dir. Angker kieu heukeung. Ceng, abur ah. Moal bener keung alias angker. Aya naon? Tongeret bapana ih. Yuk atuh siap. Dasar rezeki anak soleh di mana we milik mah gara-gara Hansip ngompol aya rokok jeung kopi lumayan dasar milik budak bager mang rokok jeung kopi berudah bot aing neangan sia teh isuk nepi ka wayah kieu tengah poe. Sia teh ngeunang-ngeunang we kunyuk udut. Aing ge hayang ngasaan. tah rokok Di mana? ulah kang ngamok menang milik ka menang rokok jeung kopi tah Di mana lain menang maok? lain mau budak bager aku mau Cik urang ngasaan. aya nu mere Saha? aya Hansip ka ngompol Geuning bager. tadi Mere udut ka maneh? heeh Oh, heueuh. Sok bari nyangat udut yo. Tah, bot kieu. Pak Haji teh nitah ngoret. Ai bebejana mah 200 bata, geuning nyatana mah 3 hektar setengah. ini lega Urang teh katanagaan yang maneh. Diajak gawe. ayo atuh Aing neneangan ka maneh lieur. Mana rokokna korek teh? tah Urang sing ngatela udut manehnya. sok menang milik tadi Geuningeun rokok teh. urang di luhur kenaik Heeh. aya Hansip kompol Terus kumaha? digawean Digawean kumaha? merokok digawean ke ieu Oh disingsieunan. disangkana teh ieu Disangka jurik merenya karena maneh rupana jiga jurik. tahu ba atuh teh ieu jurik Ai urang mah kasep. Ieu ge. Geus ayeuna mah urang digawe. Tah, yuk maneh bawa. heeh Bisi kaburu Pak Haji ka dieu datang ayo. ayo Urang gawean. ayo Tah, bot. Pegawean orang teh di ditu, mulai ka ditu. Ka dieu, Tah. Nepi ka Lebak ka ditu. leganya Lumayan, orang ayeuna mah keur ieu heula belah dieu yo. Ayo. ayo Tah, bot. Tah, maneh belah ditu, orang belah dieu yo. nomor itu Tah, di dinya. siap Tah. iya
Sok di belah hareup. Lega kieu ti tah ngagawean duaan ari haji teh kumaha maksudna? Ieu teh hektaran kebon teh ini barala kieu. Heuhnya bro. Pak Haji teh ka mana kon nitahnya? Tapi eueuh nganter-nganter acan. Ceng, bujur awewe ceng, anjing heueuh. Anjing ceng. Jadi kabita ceng. Yuk orang deketan, ya beureun nah. Neng. Neng. Kang bujurna. Nang neng urang teh disangka awewe gitu. Aya wae jelema teh. Ceng, kurang sergap ceng. Ayo. Geuning kumisan. Karena naon itu teh rame kos di pasar. Ya teh naonan, nyaho keur digarawe, digaranggu, maksudna naon? Asugan teh da awewe. Geuning makhluk serem. Heueuh nya, kitu Kang masih da awewe da. Bujurna bae nya. Penipu. Apes. Didinya kenaon? Tadi gawe ku Haji. Haji saha? Haji Udo. Lain Haji Udo ieu mah kebon mah. Nu saha tuh? Haji Cudut. Nah, nu Haji Cudut panut nitahna Haji. Salah berarti. Terus kumaha ayeuna hayangna? Kudu ditangkap ieu mah. Tangkap. Ding dang ya. Ding dang. Ding dang. Kemana? Ding dang. Kunaon lompatan kos gering. Ah, kemana sih? Tadi kumpatna kayak tai deui. Mana kunaon tuh lompat sih balada? Emang kudu lompat? Lompat juga tuh udah lah. Arek lompat lah beri cepat. Ini deui. Oi.